Nah, didinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sangeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan, Pak. Ngan hanjakal. Hanjakal kunaon atuh? Muhun, Pak, hanjakal abdi teh ningali aya Bapak di dieu. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin Bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jagoan juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, Bapak pikir-pikir dulu apa ya? Kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Nah anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya, Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Pak Ustad, nuju sasi saum kieu bade angkat ka mana, Tat? Jang, biasa we dengaran ge Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf, Jang. Rek ngilu. Hayu. Moal Ustad engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Dalil. Naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Ya, mana lamarannya? Ini Pak. CV-nya? Ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak. Tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak. Saya kan kembar Pak. Saatnya Canggih God. Kang, sudah atuh Kang, biarin aja, sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Mbak, beli dawetnya Mbak. Sampun telas Mas. Iya, memang harus pakai gelas atau Mbak. Mboten wonten Mas. Betul, memang saya suka pakai santan Mbak. Dasar sinting ya. Loh, kok tahu nama saya Ginting sih Mbak? Dasar wong edan. Wah Mbak betul lagi saya memang dari Medan Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya itu Mbak, selain cendol saya memang suka gudeg. Den, Lan, cik pengantarkan hayam ke alamat ya, ulah salahnya. siap bos. Siap, bos. Bos, bos, 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 bos.
Mang Deden, itu hayam nak kalabur. Mana? Kan bayar ada mau kemana-mana. Pan alamatna ge bisa ku urang kene. Ari cacing pita jiga naon, Met? Seperti pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mot? Seperti sawah, Bu. Nah, kuring teh beut hidungnya, Pak. Apanaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ya, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adilnya din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heueuh, ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Sok barudak kaparayun saurang sebatkeun lembur timana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hidup. Sok amin. Nami abdi amin, lembur abdi aman, ibu abdi umun, bapak abdi emen. Pindah. Sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep sok mangga. Nami abdi Udin Ujang, lembur abdi di ujung, ibu abdi ajeng, bapak abi loba pisan. Nah, ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. Semuan Bu Guru, ku gue bingung da unggal wengi bapak Udin teh gentos-gentos we. Tadi wengi we geus gentos deui. Malihan nu ngantosan di luar ge seueur. Dari Telkomsel. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna asa can ngasa anu ngarasa asri lamot biweten ni Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poek. Ayo acun ini yo. Ulah cium dewek ya. Ini kumaha rasana Dan men. Tapi kayak anak nih, rasa teh aya nu melagdi nanti kalau uing Puguh nini ge kerewas ya teh. Untuk palsu nini loncat ke mananya? Saatnya Cangihkan. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh diudag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi cakap Jalan Setiabudi, pantol sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun, kuncina tinggal nyerat di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung, sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi. Sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna
500.000 ditambah 500.000 setuju? Setuju. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama Sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan. Nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah. Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jelma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jelma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jelma nu berwawasan, jelma nu apal iraha kuduna hitut. Jelma nu misterius, jelma nu hitut tapi batur nu nyahuan. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakin yang hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut keluar jeung bukur-bukurna. Dasar supermarket teh bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Mana SIM? Milarian manuk, Pak. Mana SIM? Mohon, milarian manuk, Pak. SIM mana SIM? Mohon, Pak, milarian manuk. Kutilang kau. Bapak perkutut. Ku pelem-pelem nang ngagere ceuli, aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam Kemis peuting kamari dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah karampa aya bulu hayam terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakatingku pelem teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen caparat kanu katuhu euy. Mang meser sirup, Mang. Mangga kasep, seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supada si Udi bungaheun, Pak. Memang si Udin di mana kitu? Di lebet dia drum. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Ya naon Aki, meni jojorowokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timbaan jeung emberna. Tong hujrut Aki, tadi teh jamu sari rapat Nini dikecemplung ka sumur. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang?
Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Pih, hari tadi si Mang tukang kebom cunihin ke Abdi, tapi saurna mah dibeurang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu? Ah, pokoknya mah cunihin tah ya teteh, terus campelak kadunungan. Nah, laras teteh dibeurang ku papi. Nah, ada papi mah teu rumah sa tutah titah nanaon kasih Mang teh. Ngan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Pak Ujang mangke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Ah, da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Mang, soto campur hiji mang. Mang Aden. Sing balik atuh mang jualan soto teh. Kala-kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti aya kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sep. Sok, Sep. Sareng naon wae tuangna, Sep? Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 na Sep lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangguna teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina deh. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna Ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak bakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak bakaran. Sabangsaning awi pangkebu kasur atau napi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Saatnya Canggih God. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Ah, sararangek teuing ka bioskop sareng Akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum, panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ameh tiasa kengeng tempat pang tukangna. Sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak abdi menteu. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas, Pak. Nah aku naon? Iya, Pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk. Mangga da pada jeruk. Jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sanes asak karbitan ieu mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu. Mangga da pada tahu Sumedang. Tahu. Dijamin pelem. Jeruk kabita. Hayang pisan. Ningali tahu komo kumerot. Ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jang mungkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, dicala naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye.
Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling gitar jeung suling. Nah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngadenge euy Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Teu apal. Nah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya sorangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Dun, tempo ye, urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela, yang naon bro itu teh bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa? Naon sok? Institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya, saha ngaran teh? Aduh, Pak, isin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun, saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh isin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era, pok sebutkeun, saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh isin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngaheureukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan sagala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler isin. Dan memang nami abdi teh isin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Tita tadi hulang-hulang wae. Reka rumah sakit ieu teh. Tapi jalanna poho deui. Bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa kitu Jang. Apaan ke Mang katabrak tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge ruksak. Kumaha atuh teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akan tos teu kiat ya, Neng. Mangawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikuncikeun. Kumaha pami jendela oge ditutupnya Nengnya? Nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah urang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha pami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh Neng, tingali sayanya aja makang biasa urung dina tempat poeknya Neng.
tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak? Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Ari Cep kumaha? Maknya awakna pendek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apanan jelema gelo, Pak? Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit? Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Aduh, kumaha nya geuning jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Ras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu weh, wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Gelis, pamajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh, papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we, Pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we, Pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Muhun. Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. Muhun. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Jalma nu strategik. Lamun hitut sok bari seri ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodoh. Lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit, lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Daniel, naon Jack? Boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya wing mah ka maneh Nil. Nah karunya kunaon gitu Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Barudak? Iya, Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Atuh Pak pangyanakeun cai hayang aja haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, naon deui? Nya upami bapak badan ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cai eut nya.